Zaman baheula aya awewe anu kacida beungharana raja kaayanana teh di ditu di dieu bro di ditu bro di dieu lampah di tengah imah bakat loba-lobana ngan handakal eta awewe teh peuditna ka bina-bina nepi ka telah di lemburna mah nyi endit sabab ku medit-medit eta awewe ari pagawean nyi endit teh nyaeta ngitung raja kayaanana bisi aya nu aya kaceceng bisi aya anu leungit eta raja kayaanana nyi endit unggal waktu beuki nambahan sabab tara pisan dipake tong boro nulung kanu susah dipake ke kahayangan sorangan manehna ge nya endit mah tara sabab aya rasa lebar jeung rasa nyakeun jadi hartana hiji mangsa datang hiji aki-aki bari langlayaseun ka nyi endit dek minta tulung eta aki-aki ka nyi endit teh eta aki-aki nyarita ka nyi endit Nyai, Nyai, tulungan aki Nyai. Bisa bawa poe aki teh teu kararaban saku. Nyi endit nempo eta aki-aki teh lain aya rasa karunya. Madan ambek bari diusir eta aki-aki sapajodogan. Kedua kalina aki-aki eta teh datang deui ka nyi endit. Bari ngabejaan sangkan hirup teh kudu babantu kanu butuh tatalang kanu susah. Nya atuh nyi endit di pabagahan kitu ku eta aki-aki teh ngadon ambek lain mikir eta aki-aki balik deui ting ka mana geus diusir ku nyi endit anina aki-aki teh moal iteuk tah saacan balik eta aki-aki iteuk eta teh ditancepkeun kana buruan taneuh imahna atuh tong boro ku jalmana ku iteukna oge geus jadi ngaganggu ka nyi endit mah nyi endit datang nyamperkeun ka eta iteuk niatna deuk nyebut eta iteuk di buruan imahna tuluy dipicu nyi endit datang ka eta iteuk eta teh dicekel tuluy dicabut ke nyi endit ngan kumaran ngarenjagna manehna ninggali cai anu kaluar dina eta taneuh urut iteuk nu dicabut tadi ku nyi endit kaluar cai anu ngaburial gede sarta ngagulidag beuki lila eta cai teh beuki ngeueum jeung sabudeureunana nyi endit lumpat ka imah lain lumpat nyalamatkeun diri sorangan manehna ngadulumpat ka imah nyalamatkeun raja kayaanana anu aya di jero tapi mimitina eta cai teh dinu samumuncalan satuur nepi ka laput sirah nyi endit masih keneh di jero sabab hayang nyalamatkeun hartana sanggeus kitu nyi endit teu bisa ka mamana nyi endit kakeueum di jero imahna jeung raja kayaanana eta urut kakeueum teh kabeh sakampung kakeueum nepi ka jadi situ anu kacida legana
eta situ teh di ngaranan situ bagendit sabab nempok dina sasakala mimitina dina ngaran endit jadi situ bagendit ngaranna teh aki-aki anu tadi anu minta tulung ka endit teh senah malaikat anu nyamur jadi jelema turun